Halo kawan-kawan, sobat-sobat BS Sunda. Hari ini kita mau ngeprank siapa? Sardun. Kita mau ngeprank si Sardun. Seolah-olah kita tuh pada ribut ya guys ya. Yes. Iya. Nanti kita tunggu dulu si Sardun belum balik gawe. Oke. Tunggu aja, oke. Lihat ekspresi muka konyolnya nanti. Gimana kalau di prank sama kita, oke? Oke. Yuk, terus panteng aja. Baru abah mana di kehet teh. Liris tesu baru gua si abah pada teu konsisten ayeuna. Mana ini geueuh mana ieu da ini. Eueuh nya eta. Tapi yang isukan ini can menang sih tesu kumaha ini isukan. Teks isukan? Maksudnya jangan isukan ke teks kumaha gitu. Selama kita jadi selama jadi kan jadi asap capek rasa anting enak orang bisa usahakan gitu kira piang barang anu geus tarima tinggal tek nama model si badag gitu nuntut konsisten lah gitu nuntut ayakna dina waktuna tek teh cukup ulang adaguan heula anjir aing Jadi seakan-akan lah mencegah orang mulai itu berang wae deh gitu. Ya kan enak nyawa sorangan gambar endingnya terakhir doang men. Maksudnya anaknya sih yang nambah gitu. Sabtu teh bisa tag orang ada ngejadian tayang. Ini percuma pan. Sabtu berang loba jam tayang mah. Iya. Yang ini harus mengambil setengah ribu di punggung. enggak atuh eta kudu sampai bagian daya berang kudu bilang upload kayak urang mah teh juga wae aya waktu Iya isukan kumata pokoknya nu arek nyen cenah lain apa kumaha. dari si Sardun lah orang ngerti dan orang nanya pasti nah gawe mah kumaha deui anjing Yang jenis orang sih kieu aing ngaranna waktu di bumi orang yakin bisa gitu yakin bisa. Di waktu gawe mah orang bingung gitu nya. Jadi orang ngira lemburan gitu. Yang cuman dina anu libur gitu kunaon teu bisa gitu eta. Emang keadaan negeri nggak mau kumaha. Orang coba sih siapa sih gitu mau posisi libur mah gitu. kapan katanya Pas tadi dibahas gitu sur, sakarana emang itu iya mah itu mending geus ulah diteruskeun gitu di kanan. Mana sana kumaha? Oh coba. maksudnya kia duan ke Asi Joti mana nuntutna pan di dia teh maneh mah jadi ikona peran utama nah Joti nuntut hayang maneh teh
aya we lah hadir we heuh pan cek urang teh urangnya teh bisa maksakeun gue anu. Emang lagi ngerti suwe pengadilan mah sih paling gawe tapi satena lah gitu aya waktu enak balik jam 4 orang yang penting memanfaatkan waktu gitu orang mah. Pas model tadi kayak gini langsung balik gitu urang. Heeh, memanfaatkan waktu urang heula aya gitu. Maksudnya kira ya maafnya tadi gua orang berhubung orang bingung gak ini jumlah kalian aya acara gitu nya. Jadi orang lain ingat gitu lah waktu balik ke udah emang jam 4 masih kan orang bisa teks gitu. Pan ari anak emang ngerti lah gitu lah kurang ge jelema geuring ganen lah pasti mana isi jadi beda pandanganna tadi ge dong dengan kita masalah eta kan itu mah ada itu masalah eta mah orang kan teu bisa maksakeun kadang-kadang bagi suatu saat pasti aya amalna cerita pasti aya teu bisa hadirna masa kirana geus teu sajalan mah geus teu bisa bebarengan geus urang bubarkeun dak Sunda mah. Kalau salah sih aing mah kita gitu dia gawe menunjukkan gimana aing mah gitu kan. Gawe terserah kamu akun dicekal usaha gawe gitu. Bisa reko ente su misalkan dicekal ya. Maksudnya teh kumaha jadi kacau kieu ieu teh. Apa misalkan kieu lah oke orang tuntutan benar jam tayang. Ini tapi bukan berarti ana urang silih paham, ada lapis selisih paham. Kita sok urang teh ugeun di kabeh. Hijikeun deui kumaha carana meureun dina waktu libur urang bisa teks gitu nya. Ulah sampai ka ayeuna silih salahkeun sudah entong lah gitu kenaon. Bari urang merenang ke Ini dinya parasia gitu kan. Aing mah bodo amat ya aing mah bisa kita tadi aing. Dinya aing juga. itu maka gitu dun. Maksudnya tadi ge dun aing mah kurang-kurang lama dun dah. Pantun Ayeuna lain aing jadi penengah tadi oge kan aing bisa kumaha gitu aing mah. ayeuna si Joti nuntut ente dulu. nuntut ke si Sadun aya we pan ciri teh mun aya jelema gawe di pabrik kecuali Anaknya ngerti gawe su dirinya mah gitu. Satana itu waktu berapa yang sejam 2 jam gitu yang bisa tag lah meskipun yang pendek-pendek gitu. Tapi bukan berarti amal kudu ujung-ujung aja. enggak saya dek kamu kieu teh mah yang keluar itu budak Sunda lah. Gaya tamu terus. Sarua yang geus sarua keluar. Terus tong gitu tuh maksudnya orang minta Hapus ya aku nah ini gitu ah. Salah. Maksudnya heuh kumaha deui itu da aya urang teh sajalan urang geus sapamikiran kieu mah. terus sepemikiran kumaha urang hayang ngadenge kumaha. Heeh si Joti mah keukeuh pan di dieu teh maneh pan caritana heuh ikona peran utamana teh Saduan. Jadi si Joti mah nuntut maneh teh kudu aya wae heuh pan heuh kan teu ngabela maneh urang mah berpikir secara logika urang. Jadi teu pan si Sarun teh bisa aya ngasahat ngaranna ayeuna. Aya masana heuh modal bieu emang wae jeung opat tapi geus waktuna kumpulan pan teu kumpulan teu kena aing ngrasaan teh gitu. Da maneh lagi pernah pan gawe di pabrik teh manehna ngarti kayaknya. Tapi kieu berni urang mah hampura teh di mereka isu ka Mang Joti dan bukan berarti urang. Ai kadek atuh main tah hampura apa? Heuh emang ngarti. istilahna Eta nu meureun teu ngarti teh pentan hampura mah. tapi bukan berarti orang kudu silih paham kabeh. Mang Joti oge hampura orangnya orang misalkan tepat waktu atau napi aya waktu luang gitu orang sampai ka ayeuna aya carana lajeng babaturan bukan berarti orang ngelalaikeun konten urang gitu nya. Jadi orang kudu hijikeun Henteu deh maksudnya nyaman gitu urang teh enak teh geus mencak gope gitu urang. ngerti roy urang ge meureun sarua gitu da urang ge meureun ngabangun teh ti nol bareng-bareng gitu ulah sampai ka ayeuna nungdeng-nungdeng gara-gara sepele lah ibaratna mah gitu. Ini pangeras mah antut kan sih. Urang mah sampai ka ayeuna ansu jeung Joti sebagai gara-gara masalah kieu urang ieu teh rintangan sabarang gitu. Urang ge narimakeun di posisi urang ge salah, teh salahna naon urang dina waktu balik gawe teh teu langsung balik gitu. Dan bukan berarti urang kudu silih salahkeun taon urang mah mung sampai ka ieu urang ngaluangkeun hal meureunna ngabagi waktuna terus di meureunna ngabelaan kumaha paribasana aya cara hujan apa kumaha urang hadir gitu ulah sampai Walaupun pada tadi ngomong gitu pasti Joti itu. Lu kan cukup poe sih sareng mah di imah. Dari hujan kitu ge gimana miluan teh tanggung jawab. Yang ayeuna mah heuh da cerita urang keur emang teu bisa we anam. gitu. Dan orang mau sampai ya gara-gara nu Mun geus sarua cekal we channel usaha terserah teruskeun gitu tah mah. Aing ge hapus Ada kumaha gitu mana menurut mana kumaha gitu ya. Bisa kayak rekrut di lemari gawe kita ya inti masalah su mana. Hai we dekapan di depan datang orang tadi lagi untuk miluan ti awal. Entah kan
lamun sakit keren yang geus dek keluar mun misalkan ayeuna kieu aja dek nyoba contohna nanti ka dulu sorangan kasih saran geus nuntut kitu kamu kadek ngulain sasaha kitu dek mikirna nama lain masa nuntut gitu-gitu terus ngarti anak jelema gawe manehna cuman apa aya mah waktu sajam 2 jam gitu manehna balik jam 4 aya jam 5 jangan sampai jam setengah genep lah jam setengah gitu orang mah masing-masing pokoknya mah kieu mah deui aya mah urang bingung lah hari cekcok ieu gara-gara kieu sampai ka aya kieu mah gitu nya kalau memang dia gara-gara permasalahan sepele eta lain sapele ieu mah tudun iya masalahna kieu pengertian urang can naon can boga heuh istilahna can boga geus teu bisa ngarti masalah babaturan sibuk kitu kieu na komo lamun geus jadi bintang warna geus loba tawaran itu ieu geus ayeuna pikir gak ku ente su hana tambah si agay yang sorangan pambeurna arek teh lila heula urang kudu mikir heula geus teu mengharapkeun si depan orangnya sarua dan masalah teman kemarin dia orang hambatan si abah si betnya puguh geus saya ulah ngebahas eta dunia nama si Betty keukeut tadi ngebahas masalah ieu lah we kan kieu roy orang dia orang sing sabar lah mengiti menurut orang dia memang posisi mereka saling mengerti lah tadi hayu dia kita tadi ayo aing mah dikumahakeun ge hayu aing sih naon maksudna geus jadi geus naon maksudna itu gara-gara nu kieu wae entong kitu gara tenangkeun ya di tengah ya di dinya cicing kumaha ya maksudnya kieu jelaskeun eta di mana di tengah ya pikirna kieu roy ulah ente mah ente we dulu kumaha ente ayeuna mah kena kumaha gitu geus aing mah keluar joy ti budak Sunda naon aing malah anak bisa surut mau apa aing geus wah seru aing ge geus cara laki aku sapus teh kesana bubarkeun lah dun aing mah duan mana kena Sarun kenapleng Sarun kenapleng Sarun kenapleng parah goblok hari ini si Sarun kena prank guys. Sukses. Abah temilu ya si Abah. ribu dia